abdi lamun boga duit deuk nyieun imah nyieun masjid nya akur imah lah. Nama kejeun nyieun imah bongan jelema ayeuna ngahargaan kana harta teu ngahargaan kana amal. Zaman nabi nu dihargaan amalna lain dihargaan hartana. Poe ayeuna mah hampura jelema dihargaan karena hartana jeung dulur wae nu sangsara mah tara dianggap. Well tah lamun dulur beunghar kakada wargi abdi nu sangsara mah yai hajat kitu tah ngumah wadah hungkul nya asli. Zaman nabi nu dihargaan adalah amalna. Poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana. Sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pengikutna. Saalus-alusna jelema miskin tetep bakal aya nu ngaledekna. Inilah poe ayeuna mangga rarasakeun. Sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pangaruhna. Sagoreng saalus-alusna akhlak jelema miskin keukeuh bakal aya nu ngaledekna. Laras Pak. Abdi lamun boga duit deuk nyieun imah nyieun masjid nya akur imah lah. Nama kejeun nyieun imah bongan jelema ayeuna ngahargaan kana harta teu ngahargaan kana amal. Zaman nabi nu dihargaan amalna lain dihargaan hartana. Poe ayeuna mah hampura jelema dihargaan karena hartana jeung dulur wae nu sangsara mah tara dianggap. Well tah lamun dulur beunghar kakada wargi abdi nu sangsara mah yai hajat kitu tah ngumah wadah hungkul nya asli. Zaman nabi nu dihargaan adalah amalna. Poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana. Sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pengikutna. Saalus-alusna jelema miskin tetep bakal aya nu ngaledekna. Inilah poe ayeuna mangga rarasakeun. Sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pangaruhna. Sagoreng saalus-alusna akhlak jelema miskin keukeuh bakal aya nu ngaledekna. Laras Pak. Abdi lamun boga duit deuk nyieun imah nyieun masjid nya akur imah lah. Nama kejeun nyieun imah bongan jelema ayeuna ngahargaan kana harta teu ngahargaan kana amal. Zaman nabi nu dihargaan amalna lain dihargaan hartana. Poe ayeuna mah hampura jelema dihargaan karena hartana jeung dulur wae nu sangsara mah tara dianggap. Well tah lamun dulur beunghar kakada wargi abdi nu sangsara mah yai hajat kitu tah ngumah wadah hungkul nya asli. Zaman nabi nu dihargaan adalah amalna. Poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana. Sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pengikutna. Saalus-alusna jelema miskin tetep bakal aya nu ngaledekna. Inilah poe ayeuna.